Nah hanya ieu teh rem teh mending ngeplos kieu. Tengenahan kieu nya. Ka mana deui boga lalaki teh nya cik urang mah ngome-ngomekeun motor. Kuperieun mah usahaan teu cik atuh pangome-ngomekeun ieu deket tuh sararieun kieu ari ngeplos kieu mah. Hese wae nya geuningan. Simon cobaan amekeun cara kagan bisa. Hese geuningan, boga salaki kadang ka mana kakak ngador we teu inget balik. Kunaon itu pamajikan nyawa motor kayak kieu gawe puting-puting dia ka mana cenah? Kernaonnya nyawa motor kayak kieu gawe atuh. Iya remna ngeplos cobaan ku abi ieu diomekeun ieu napek teh hese teu muir-muir geuningan. Moal muir atuh yang seumur-umur ge aya dipuirkeun anak kuleungeun mah. Kuna mah dicapit kutang. Ngarah muir mah. Heuh nyobaan we atuh ieu mah susuganan. Moal jig recokot. Ieu So. naon capit kutang ngarah bisa jig. Cing abi nyokot heula tuh. Si ayeuna teh kudu dicapit kutang. Asa boga ada panyapit teh di dieu teh jangan cenah aya. Bener ieu panyapit mah aya. Kabeneran ieu teh geus titileupnya. Jadi ieu teh geus aya kutang palunguna kudu dicapit kutang. Ieu kitu langsung bikeun nya ieu. A few moments later. Ya, yang kudu dicapit kutang, iya geus mawa ye, tapi kumahakeun ku ayang lain bisa diomean dicapit kutang. Astagfirullah, ari ayang cerdasna menikah cidanya. Salah abi di mana? Ditah dicapit kutang, iya geus ngagugu ka salaki tempo geus mawa capit kutang. Maksud abi teh lain kutangna dicapit ku capitan, tapi mawatang tah keur nyapit ieu tah motor. Abi mah tuh ngartina, capit kutang, iya geus mau panyapit, iya geus mau kutang, geus kan jadi capit kutang. Ai kitu mah ngari ngomong. Tang alat panyapit motor. Naon bisa mah? Baik, ini sarean ieu mah.